dia berangkat. Bisa sama tamu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Wa syabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat sareng salamna urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu. Salam silaturahim dan ukhuwah Islamiyah ka bapak-bapak ustad sadaya nu hadir di dieu. Nu teu tiasa disebut satu persatuna teh yang ararana. Teu kakantung kami ucapkan banyak terima kasih bisna ka guru-guru simkuring. Alhamdulillah aya lengkap sadaya. Katur nuhun atas kasih ada. Suatu kehormatan bagi kami dan keluarga besar di jana. Mudah-mudahan bapak-bapak sadaya nu hadir di dieu, nu usaha anak-anak petani, sing subur sareng sing hasil dina pertanian. Nu usaha anak-anak dagang, sing maju sareng sing hasil usaha dagang. Nu tukang ngebor kitu deui, aya tukang ngebor kawin. Tukang kawin, age kawin. Nu tukang ngebor, mudah-mudahan sing seueur obekan, sing hasil dina pagaweanana. Nu karyawan biasa, guru, najan tara, tak oge, doakeun perlunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Lucan boga gawe aya sakalian kawan yeuh. Tan orang biasa. Mudah-mudahan lucan boga gawe nya, sing enggang menang pagawean, pagawean anu halal, pagawean anu cocok, pagawean anu gajina gede, amin. Amin. Para sadayana pun tos didoakeun, mun praktek doakeun mustajab. Tembus ka langit ka-7 ka Sidratul Muntaha. Ka aras tidak mugu Allah, masuk pageto bapak-bapak sadaya nu hadir di hidupna maju. Sukses, beunghar, loba harta, loba pakaya, loba duit, mas rincung, lima gedong, sawah ngakla, pamajikan hade, lima gede, pamajikan pakaian buru bijur bori panto, malaya di tengah imah, luat duit loba duit, kaharan dia ulah tuh, ada yang bagus, Tapiran ari pelite asal ari pelite sama jeung irit, ari irit sumber penyakit, mun urang teh hayang boga penyakit ulah irit ulah pelit bisi pagetok lainna kubudanan sem. Dolenang. Bener ya. Kisah ingat coba wae mun praktek Pak Ustaz nge-share kana grupnya, punten ieu mah nge-share kana grup jumlah anggotana kurang lebih 40. Kayak KBTN lah. Nuhunkeun sumbangan kanggo kegiatan pengajian baik hadrahan, khataman, rajaban, muludan. Nu parogram mah ge mere. Ulah diengke-engke. Ari biasa parahi hayang dibere, tujuh ulah gede, sedekah mere ge hese. Anggap mah Agus tara mere mana endah. Sekarang daerah di rumah. Pak Deri, Kang Jabala ati heula. Endah gitu bocah, endah gitu buah wewe. Punten Pak Ustaz, lain kadu masa teh kaleuwihan da bukan disuruh sambutan lah. Disuruh dila di kupananona. Kalarilah terus. Lanjut bagus. Lanjut. Masuk. Pak Ustaz teh dulur nuhunkeun sumbangan ka urang teh sanes teu kapentingan pribadi. Najan grup bangsa minta sumbangan ke dahar anak pamajikan make heulanya Pak Ustaz. Pak Ustaz teh nuhunkeun sumbangan teh teu unggal poe, unggal minggu, unggal bulan. Pak Ustaz teh nuhunkeun sumbangan teh saridona saikhlasna. Atuh urang ridona ikhlasna kepada masyarakat atas bae 500.000 hatur nuhun. Da biaya anu dikaluarkeun ka Gemuludan teh cukup 1.000 2.000, cukup 1 juta 2 juta. Atuh urang 500 kagedean teuing, awalna dari pasti barokah mah barogan dari ieu teh nya. 500 teh gede teuing, ayana 50 ge teu naon-naon eta ge cak bagus teh ayana 50. Masih kena ditawar. 50 ge teu naon-naon. Nya Pak Ustaz, eta oge bari di amplopan sugan ka era mah boga mah deden. 50 ge teu naon-naon. Bagus. Pak Ustaz mah jelmana menerima bae sabar oge. Alhamdulillah eta oge bagus tas masian anu batin mah loban teu marere. Alhamdulillah. Tadi nanti dilihat yang dianjung ini. Dikupas abis.
Antu 50 gede teuing cak mah dari ate saya mau bogana 5.000 Pak Ustaz. Da ieu geus 2 bulan bisa keceluk-keceluk acan ke dagang bae nangka. 5.000 ge teu naon-naon kalau datang di Madarajat jalma ti istri harang mata boro-boro 5.000 teu mere lagi teu naon-naon Pak Ustaz. Ikhlas ridho. Ikhlas itu ngomong atuh Pak Ustaz. Teu nahan era teh mah. Ajenana di kampung daerah. Duit teu boga-bogana beas-beas teu naon-naon. Nya Pak Ustaz. Beas teu boga keneh bae mun japati ge meunang. Atur nuhun ka Bapak Ustaz Abdul Fatah nu parantos masihan ayam bibit 2 mun misalnya ayam bibit 2 sareng naon teh japatina opat. Tuh Pak Ustaz masih kayak gitu jelmana. Masihan naon bae diterima ulah rarajinan rek masihan cenah. Kayak saya mah terakhir sugan aya kakurangan, engke mun terakhir kakurangan geus rek mere. Pinang di mah. Yang mana malakus ya. Nah, siga gitu Pak Ustaz mah jalmana naon bae diterima. Ulah bener cek Jainuddin MJ nya. Teu saeutik umat Islam zaman ayeuna loba anu dikalahkeun Islam. Caang mah loba nu lalumpang garancang, lalu lumpatan aya dikala Islam poek mah areureun nyamuni nyumput pabuni-buni. Lamun hayang dihartos pihartosina mah kieu nya. Lamun giliran Pak Ustad ngeser mah kana grup nuhunkeun sumbangan ka kagiatan pangajian. Eta jelema sakitu lobana duka kamarana Pak. Nyamuni di mana, nyumput di mana, darakem di mana, ngeser dina poe Senin sampai Minggu 7 poin daftar cuma 5 ekor. Tapi giliran Pak Ustad ngeser, nuhunkeun jalna kangge kagiatan dina syukuran di Hadir. syukuran dina tos hajatan, dina tos jijieunang, Berutama. kawinan, terus nyunatan. Utang 50. Neangan jelema 30 40 saja gua jam beunang. Ada keluwihan. Coba lalu ya. Mama akan tekandel mah. Laras bagus. Terus, Terbatas, Malah jak saya kasabar Pak Ustad kitu biasana rek neangan kabaikan mah. Sing sabarlah kajeng teuing istilahna. Baraya teh jangan bae di kemarin baraya Pak Ustad. Benar. Bener bagus. betul. Betul, 3 tahun Magus tar katempatan Yasina. Dituntut ku saya Magus kali-kali Magus katempatan. Kada cenah aing duit nang tindi. 3 tahun makanya kamu terus menang bansos 800 di Kandi. Pakai mau ge. Ngomong teu boga duit cenah. Bulan besemen. Bener-bener cek istilah mah kieu si aya naon cenah di siniran kieu nya. Kaparapatan meuli ember, kacu omah mawa pare, kadang dutan mah isoknya wer di pentas sodako matara. Ih, dan bukan. Pak, Yang mana itu? Itu kan untuk ngawer. kamari mah sempat ngaharewaos ka saya teh mah Agus teh kieu, cenah nya punten ieu mah ieu Agus nu ngomongna bisi bade komen mah ka Mang Agus mah. Belah siri, kalau komen hijau mah yo. Dah rek nanya naon cing rek hari rek nanya nginjem duit mentol enggak mau duit. Naon kan emang heran cenah da kudu yasinan nyana yaon teu. Henteu da ina bisa ngomong nya. Aneh cenah ku ari dina yasinan cenah dinubeung harjing di rumah cenah wedangna mah kan keneh di rumah rarat. Aneh cenah. Ari punten Pak Ustaz ngomong sih kapan ka Mang Agus ye. Ari ngawedang tinu yasinan cenah teh di rumah rarat jeung tinu bunga nah cenah mewahan keneh di rumah rarat tidak. Nyaca kali bae. Ari nu beung harte ti sakabehna darmawan. Geus, mati mah ulah pengurutan jeung kitu ari nu beung hare mah lamun teu mah teh mah sok biasan sok kabogaan 2 penyakit, hiji penyakit sombong, kadua penyakit pelit. Nu beunghar mah kajeng ngabogaan 2 penyakit tetep ku jalma dihargaan karena apa? Beunghar. Mun Mang Agus jeung si Kada, jama mararat terus kadeuleuna.
sombong rek sak penghargaan. Pelit sekali penghargaan. Ya sekolah cak kuring teh cicing mah Agus mah ulah hayang ting ulah siga mereka. Balu bat sukses. Agus mah ulah hayang ting beunghar. Dan Kawasaki geus nyakeun mun geus kieu beunghar bakal. Pelit. Ulah pelit-pelit amat atuh anggur mah boga pakaian teh teudeun ditermakeun ke kabaikan. Ari katepatan yasunan teh abis rokok bedana, serok-serok reuteunana bila perlu lokona. Keun mah urang teh nguruhan teu bisa, ngamplopan teu bisa, mere teu bisa, atuh wedang-wedang tong ongol-ongol atuh mah. Karunya kawa penuh musuh katangkara tempo hari mah dukanya yasinan di mana teh disebutkeun jelmana. Juga sampai putih di bere-bere mam. Biji le keluar teh haram jadel jangan aya putih lapar mah kamar di bere manda. Bener Pak. Oh, benar. Kayak mau pemadang. Guys, masuk nang. Besok sarapan yuk. Sarapan. Kayak kemarin kayak tadi nunggu. Kalau nanti jauh jam sarapan tuh jauh sarapan. Soalnya waktu sepedes. Oh ya, yang itu di simkuring ada pesan kerja punten, ampura bisi kuring salah nyarita, saya kuring di bingung meong kabiri mapatan tos ngarti, ngajaran kibar ka manuk, loncat ka beruk, ngojay ka lautnya. Kuring mah ngomong gitu hanya sebatas pangeling-eling, ya salahna bae mureun ti kuringnya, bener di Allah lain, Allah. Ya gitu, puntenya kada dayana tadi ngomong rada terlalu dari kawasan itik lah. Maklum orang kampung dia tadi ngomong sok bangga dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Sekretaris Rodatul Jannah Bapak Bada. Buka pangkat. Sekretaris Kang Resan.